Jumena jeung Sulihun ngurilingan pilemburan maksud nama edek tatanya. Di mana ari curug-curug anu dimaksud kasugri pamiarsa. Hanjakal saban rakyat anu ditanya eueuh nu daek nerangkeun. Nah sia kabeh meuni ngoretkeun piraning aing hayang nyaho eta patempatan. Ceuk Sulihun lamun disundakeun mah. Mimiti nama penduduk teh ngabarige ngan sanggeus ditanya sakali deui nya aya salah saurang kolot anu nerangkeun. Yen cenah balai gede teh nya ka balai gede teh aya 2 jawara nu datang nyarek-nyarek urang dieu. Mantuan jalma anyar pinanggih pikeun kumawasa ka ieu wilayah. Saha? Duka teuing. Dasa urang mah pangkat awewe. Nah urang dieu make sieun. Nu ditanya ngabetem heula sanggeus ditalek sakali deui ka karanembalan. Sabab lamun ngantep lahan tanah dipimilik ku jalma saliwat, awal akhir cenah bakal dikawasa ku bangsa asing. Saha bangsa asing teh? Nya Walanda meureun. Nah mah nyebut bangsa asing. Apaan ieu nagara teh bogana Walanda? Ari nu ngabangun pabrik muka kebon teh nya saha? Saha anu ngabangun jalan kareta api ti Dayeuh ka Ciwidey? Apaan Walanda teh? Nya ku Walanda aranjeun bisa digawe di perkebunan teh, tapi bisa nyatu jauh tina kalaparan. Ceuk Sulihun ngan cacarita ku basa Batawi ka Sugri. Nu diomongan ukur tungkul. Ayo dudukeun di mana bae. Sakabeh curug teh. Giliran Jumena nu nyarita ngan anu diajak ngomong tetep ngeluh. Nah cicing, sieun. Sieun ku saha? Ku jawara nu 2 teh. Ari ku Walanda teh sieun. Nya sarua we sieun. Nah atuh. Tapi jawara nu 2 ngancam cenah lamun ngantep tanah karuhun dipasrahkeun ka bangsa asing, rakyat bakal teu baroga tanah. Anak incu bakal teu baroga tanah. Eta 2 jawara teh jalma bedas. Ceuk kolot anu daek nerangkeun. Pelagung sia mah. Leuwih sieun ku jalma 2 tibatan ku Marsose sakompi. Ceuk Sulihun. Ari Marsose teh Marechaussee teh satuan militer bentukan Belanda disahandapeun bendera Koninklijk Nederland Indische Leger disingkat KNIL. Mangrupakeun tentara bayaran, anggotana saha bae kaasup bangsa pribumi. Tujuanana tangtu jangajaga kadaulatan pamerintahan Hindia Belanda. Disingsinan ku nyebut ngaran Marsose kalau lobaan anu tingkar rumpul teh nyumputkeun sirahna jiga-jiga sirah kuya nyulusup kana awakna. Kumahan teu gimir sarupa kitu sabab geus loba kajadian rakyat nu wangkelang diobrot ku balad Marsose anu samagreng ku bedil Dorlok. Urang Ciwidey oge apal aya kajadian hiji pasantren di Garut diobrot ku Marsose. Pingpinan pasantren katut ratusan santri najara di korban katelengesan Marsose heug diobrot di baradilan teh keur salat subuh. Teu pira anu jadi ngaran nya anu jadi gara-gara nama dumeh nolak ngajual pare ka Belanda. Cek pamikir orang Balai Gede lamun urusan embung ngajual pare tepi ka diobrot di binasa. Atuh eta geus moal bina kitu lamun rakyat Balai Gede oge wangkelang bertahankeun lahan tanahna. Tapi harijang urang lembur, jalma bodoh katotoloyo mah sarwa sulit. Rek ngagugu kasaha jeung kasaha oge tetep cilaka. Cekolot tadi. Kalau ente kagak nurut sama yang nyarek-nyarek teh itu bakal cilaka. Ceuk Sulihun tumanya. Sababaraha urang rahayat ngeluh. Nah make jeung sieun ku jelema jahat. Ceuk Jumena, sieun we. Sawatara poe nu kaliwat aya Rajapati katuan Frederick jeung ka Mama Abdul. Ceuk salah saurang rahayat. Atuh boh Jumena boh Sulihun pon kitu deui juragan subag jan neuteup ka eta jalma. Sini loh,
Cek Sulihun ngagupayan eta jalma umurna kira-kira 30 tahunan, begung jeung kucel. Nu digupai leumpang nyamperkeun Popoyong Kodan. Lu apal kagak? Tuan Frederick tiwas. Apal nun. Ningali. Henteu. Jadi apal ti mana? Beja ti saha? Ti Sidarda. Siapa itu Sidarda? Itu tukang ngarit jukut di pekarangan imah Tuan Frederick. Mana orangnya? Panggil sini. Cek Sulihun lenga-lengon taan sakur nu aya. Teu aya di dieu Sidarda mah. Di tukang kadenge nyelengkeung. Aya di mana ayeuna? Balik ka Jayanti. Di mana tuh Jayanti? Itu di kidul, bawahan Cidaun sisi laut. 2 poe mun lempang mah, ceuk nu sejen. Sapoe setengah ketah lamun lempang gancang mah. Moal bisa ada kepentingan di jalan. Nah hayang direwek begu. Gandeng. Sulihun nyentak sabab jalma teh ranyong cacarita ku hal-hal anu teu penting. Atuh bab carempe. Malam ini aye pengen ikut tidur di sini ya. Tolong sediain rumah kosong. Cek Sulihun deui. Nu araya ting parelong meureun teh suka manis sagenahna kitu. Ngan bae mireungeun Sulihun anu awakna ting barahil jeung cacaritana kacida songong teh. Jalma didinya jiga embung nyieun perkara. Maranehna acan nyahoeun saha ieu jalma tilu anu tumorojog tanpa rarapan teh. Ngan mireungeun rengkak paripolah jalma nu duaan anu pepedeng krengan. Jigana urang dinya nyangka yen nu daratang teh sabangsa centeng atawa pukul nya centeng atawa tukang pukul anu disewa ku anu keur kumawasa. Sakomo geuning maranehna teh geus apal Rajapati nu tumiba ka Tuan Frederick Van Houten jeung ka Mama Abdul. Poe eta cenah marondok di lembur. Kudu aya hiji imah nu dikosongkeun maksudna nu boga imah ulah sarare di dinya. Tapi ari kewajiban mang masakkeun kadaharan mah kudu. Urang dinya sarieun sabab nu daratang teh marawa pestol. Pestol Jumena jeung Sulihun mah dihaja sina nogel sina kabireungeuh ku sasaha. Ukur Juragan Subagja anu tarap tieu mah. Petingna Jumena jeung Sulihun tingku ciwes Juragan Subagja mah diukna misah rada anggang. Ngan sanajan kitu sawareh-wareh mah paguna mandu jalma teh ka Bandungan tetela maranehna teh keur cacarita soal Rajapati Tuan Frederick. Sanggeus tinggu ciwes duaan Sulihun akhirna nyalukan Juragan Subagja anu harita keur nginum cikopi. Mau kagak lu kalau ke Jayanti cenah? Geduk naon? Nyusud tapak jalan anu kabur ka ditu. Nah, dugaan aye dia menyaksikan langsung kejadian yang menimpa Tuan Frederick. Kemungkinan manehna nyaho sah nu jadi ulon-ulona. Cek Sulihun. Juragan Subagja ngahunerna ari keur dirina mah asa teu perlu maka kudu nyusud ka Pakidulan. Ari soalna da manehna mah geus yakin yen anu milampah Rajapati teh pasti madsahin jeung nyisum minar. Manehna mah malah panasaran hayang nyaho naon anu rek dipigawe di Balai Gede. Cenah eudeuh mariksa saban curug pan ieu anu Juragan Subagja hayang nyaho oge. Ngan bae Juragan Subagja teu bisa neangan alesan kumaha carana nolak ieu parentah. Kadudukan manehna teh ditempatkeun salaku bawahan ku Pedah Jumena jeung Sulihun teh utusan ti pusat. Padahal Juragan Subagja wanita rohan jadi dina urusan kanyaho mah nya loba kanyaho manehna batan jalma nu duaan ieu. Pon kitu deui dina palebah katalitian mah nya taliti keneh manehna batan Jumena jeung Sulihun mah. Buktina bae ieu dua jalma teh babari pisan dibohongan ku manehna.
Basa manehna pura-pura bodoh sagenahna nyebutkeun yen si Munar bisa jadi geus perlaya ku urusan parebut lahan usaha di panggung sandiwara. Boh Jumena boh Sulihun teu ngabantah, langsung percaya. Maksudna bisa bae maranehna teh boga anggapan yen Nyi Suminar masih kene aya di kieuna. Tapi anu ngadenge pamanggih Juragan Subagja. Nya tapi ku ngadenge pamanggih Juragan Subagja bisa bae maranehna teh nuding yen Juragan Subagja teh bodoh. Bukti yen Jumena jeung Sulihun teu percaya yen Suminar geus aya di kieuna. Sapoe samemeh Juragan Subagja ngayakeun panalungtikan maranehna mah geus milaan nalungtik sanajan teu ngahasilkeun nanaon. Maranehna kakareuwa sote sanggeus aya laporan yen pajah tukang marsihan jukut di pakarangan Tuan Frederick diduga nyaho saha nu jadi ulon-ulon Rajapati. Ngan lamun nya kitu naha atuh Jumena jeung Sulihun teu kataji pikeun nyusud sorangan ka Jayanti tur kalah kanitah Juragan Subagja. Mireun hal ieu Juragan Subagja ngaduga yen bisa jadi ku Jumena jeung Sulihun anu leuwih penting mah ngadatangan sababaraha curug teh. Juragan Jumena tu genah sabab ku cara kitu manehna jelas geus teu bisa milu dina ngadatangan curug. Padahal manehna teh kacida panasaranana kunaon aya genep curug anu ditulis dina catatan rahasia. Juragan Subagja mah ukur ngaduga-duga yen di sababaraha curug anu aya di Pakidulan teh aya barang anu gede hargana, nyari dugaan mah taneuh ngandung biji uranium teh kasugri. Juragan Subagja diparentah yen kudu indit ka Jayanti poe isuk. Nama orangnya si Darda. Cariin aja noh di Jayanti. Rumahnya kagak jauh dari pantai tuh. Cek Jumena. Sulihun mah leuwih negeskeun parentah yen jalma nu ngaran Darda teh kudu bisa nerangkeun naon nu kabireungeuh sawaktu kajadian Rajapati. Kita kudu nyaho, siapa itu yang bunuh Tuan Frederick sama Mama Abdul? Cek Sulihun. Geus kitu mah Jumena teh mere duit gulden cenah mah jeung bakal di jalan. Ngahaja dibere deui sabab ieu mah asup tugas tambahan cenah. Juragan Subagja seuri dina jero hatena lain teu ngahargaan kana duit. Ngan rek dibalanjakeun di mana di wewengkon Pakidulan anu masih keneh hara-haraeun. Jaman harita tang baroning di lembur anu suni jauh ka ditu ka dieu. Lelah di dayeuh Bandung oge ari rakyat kuricakan mah tara bogaan duit, komo duit buatan Belanda. Urang lembur singkur dina nguruskeun pangupah jiwa tara ngagunakeun duit da sakadar keur nyobadan bobutuh hirup sapopoe mah. Paling kutani lamun butuh baju paling nyeun sorangan atawa pagulingan jeung barang sejen. Ayeuna Juragan Subagja dibakalan duit gulden moal mangpaat paling jang ka agul. Nya jiga ka agulna Jumena jeung Sulihun nu hayang katangar yen maranehna teh boga pangasilan ladang babakti ka Belanda. Babakti ka Belanda tapi jangka pentingan naji nya ceuk Pangira Juragan Subagja. Ieu dumasar KTBLC surat anu make cap swastika anu kapanggih dina dokumen Tuan Frederick van Houten. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, hoream-hoream oge Juragan Subagja teh kapaksa nyobadanan parentah ti Jumena jeung Sulihun. Make nya pikeun nyusud Ki Darda nu dianggap pakaburan ti Ranca Bali. Isukna Juragan Subagja geus anjeun ceuleuh dina kuda. Tujuanna narek muru kidul nyaeta Jayanti. Jalan ti Balagede muru ka basisir Cidaun dina zaman harita munggu hara-haraeun. Jalan satapak arula arile meulah leuweung gerotan sakapeung mah jalan teh murilit tepikeun ka kudu nungtun kuda heula. Sakapeung mapa jalan anu pungkal pengkol popureleatan teh nurugtug mudun. Jaba jalana leueur sabab taneuna baseuh salawasna. Da ka jero leuweung ganggong sima ganggong mah salianti panon poe cahayana henteu bisa tembus oge loba cai nyusu ulaweran masihan jalan.
Behdia jalanan nulobanikung jeung nurugtug mudun teh katelahna tanjakan 1000 teteka Sugri. Nya disebut kitu teh ti urang lebah kenana dari ti bale gede mah nurugtug mudun. Dina jemplingna kaayaan hawar-hawar kadenge sorat cai nyurug. Lain hiji dua aya sababaraha hiji ngan kusabab kehalangan kurarambu leuweung ukur kadenge sorana da curugna mah teu kabireungeut. Nah ieu curug teh salah sahiji anu disebut dina dokumen rahasia teh Juragan Subagja henteu apal. Juragan Subagja oge henteu apal naha curug du kadenge sorana teh aya nu bogana. Terus lamun sabenerna mah eueuh nu bogana kumaha carana bangsa asing teu pupuguh ngaku geus meuliean ieu patempatan kasaha deui meulina. Beuki mudun muru wewengkon Cidaun beuki loba kadenge sora cai anu nyurug. Nganya eta sanajan sorana kadenge atra alatan deukeut jeung jalan satapak. Tapi da tetep teu katingali keur mah kaayaan geus poek. Sabab pepadut atawa halimun kandel teh geus mimiti nutupan pileuweungan. Lalampahan Juragan Subagja teu laluasa sabab ku daremen ngarandeg, malah ngajungkatkeun sapasang suku hareupna tepi ka awak Juragan Subagja teh ngalagedai ka tukang ampir labu. Lamun suku kuda teu pupuguh ngacung ka luhur bari huam hiem, tandana di hareup aya marabahaya. Memang teu salah. Sabab baksa suku kuda ngacung di hareup teh ngalogodor orai sagede pingping jalma. Sagali mangsa anu meuntasan jalan satapak teh nyaeta begu atawa bagong jarah. Goblok pisan ni Sulihun. Beta aing muru tempat anu sakieu hara-haraeunana. Ceuk hate Juragan Subagja ngageremet. Kira tabu 4 sore lalampahan teh geus tepi ka dituju. Kaayaan mungguh ti iseun imah-imah oge patarenggang. Kabeh imah panggung jeung hateupna ku injuk. Lapat-lapat kabireungeuh, laut kidul mayak paklir eueuh tungtung. Atrapisan sabab tumpak kuda di palebah memunggang pasir. Haturan, ieu teh nu ti mana sareng bade ka mana? Salah saurang nu keur diuk di tepas teh ngadadak cengkat. Kaula datang di Ciwidey. Maksud meudek nepungan jalma nu ngaran Ki Darda. Tembal Juragan Subagja sabada turun tina kudana. Tina irung kuda kabireungeuh, nya baseuh, nya aya haseup saban kuda ngapan. Atuh tina sungutna bijil buda. Kuda teh kabireungeuh capieun pisan. Ki Darda, pajah cenah dumuk teh di Jayanti. Nya kaula nyaho. Tuduhkeun atuh di mana di Jayantina. Nu ditanya ngahuleung ciga anu asa-asa. Nah abang nu sieun lain kaula anu sieun mah tapi Ki Dardana. Samulang nati bale gede manehna teh teu daek tepung jeung sasaha. Malah jiga anu sieun ditepungan ku sasaha teh ceuk nu cicing ditepas. Kaula lain musuhna kitu. Jadi teu kudu sieun. Sabada diomongan kitu nu diajak cecarita teh ka Karawan ngabejaan. Yen Ki Darda teh nya dumuk di Jayanti. Nya teh jauh ti basisir we. Da bunta bantu ka pamayang nurunkeun lauk. Ceuk eta jalma. Sanggeus ngantep kudana siga jag-jag deui Juragan Subagja ka karaindit deui kana kuda. Lempang kuda disina anca sabab sina mulangkeun deui tanagana. Tepati jauh basisir teh ka Sugri, malah beuki deukeut beuki kadenge geleburna sora lambak. Kabireungeuh aya jalma duaan keur nyieun cue atawa pindang mun ceuk anu sejen mah. Juragan Subagja turun tina kudana terus nyampeurkeun ka anu keur nyieun pindang teh. Kaula teh kalaparan, duh mun haat mah pagulingan sangu katuteungeuna lah. Cek Juragan Subagja. Atuh sakadar 10 kaneun mah teu kudu pagulingan sagala sok we ye. Deungeunna cueh haneut keneh sangu ge nyampak tah. Ceuk hiji lalaki anu teu di baju rada bobolokot ku kesang jeung awakna kaam bebau hanyir.
Aya saurang deui keur cingogo ngentepkeun pindang kana buleng. Juragan Subagja mah teu tatapa sini langsung we cacelebekan dahar sabada diasongan sangu tiis tina boboko teh. Tapi bisi eudeuh ngasaan belum kada hempek tah. Cek nu buligir teh bari indit ka dapur. Jol deui teh geus mawa belum lauk anu diwadahan kana piring taneuh. Naon kada teh? Sabangsa lauk laut, tapi anu hirupna di muhara ieu mah khusus kudu dibeuleum sabab bakal ngeunah ka cida. Cek nu bieu ngasongkeun. Lauk kada menang meulem teh manigirinyih minyakna amalayah dina piring taneuh. Ngan basa di dahar ngeunahna teh meni asa kadaharan pangeunahna we anu eueuh di dinya. Girinyih melengir seungit jeung nya minyak lauk, eta minyak lauk teh teu hanyir disuruput teh kalah kagurih. Juragan Subagja boga dua rupa dengan sangu, nya belum kada nya cuwe alias pindang. Daharna hampir kamerkaan jaba seuhah silata-lata sebab daharna dibaturan ku sambal goang. Kudage kadenge enya kudage kaagehan dahar ngan manehna mah dahar jukut ngahaja meunang ngumpulkeun si buligir. Juragan Subagja geus beres dahar, kuda geus seubeuh dahar jukut kakara ngalobrol. Ke ieu teh nu ti mana? Ti Cianjur gitu. Kaula mah datangnya ti wewengkon Ciwidey, ceuk Juragan Subagja. Ngadenge Ciwidey kitu jalma nu keur cingogo ngawadahan cuek kana bulang teh semurobah beungeutna. Ti Ciwidey teh memeh ka dieu nyempang heula ka perkebunan teh Raca Bali. Beungeutna nu keur meresan bulang teu beuki pias malah leungeunna ngadaregdeg. Nah, andika jiga nu sieun. Ceuk Juragan Subagja ngareret, anu direret beuki ngadegdeg awak nalir anu ngadadak katarajang panas tiris. Ulah risi sumawana sieun ari teu boga salah mah. Cing sok caritakeun. Kajadian hari tadi mah Tuan Frederick teh. Darda. Ceuk Juragan Subagja teu malapah gedang sabab manehna yakin eta teh si Darda anu kungsi digawe bubujang di Tuan Frederick. Disieum kaula mah teu boga dosa. Teu boga dosa. Ceuk Darda satengah jejeritan. Ukur sakitu da saterusna mah awakna teh ngajengkang ka tukang Ki Darda kapiuhan. Aya naon ieu teh aya naon? Anu awakna teh di baju reuwas jeung heran. Ceuceuhan heula tah beungeutna, ceuk Juragan Subagja. Baturan buligir teh geuwat nyuk cai tina gentong disiwur ku batok kalapa. Beungeut Ki Darda teh diceuceuhan tur teu keung silila eling deui. Ngan nya kitu sabada eling teh kalah kaceurik midangdam tur haban teu ngarasa boga dosa. Kaula mah lain rek neangan kasalahan. Tujuan kaula ka dieu teh hayang maluruh. Kumaha kejadian paehna Tuan Frederick jeung Mama Abdul teh. Sabab ceuk batur cenah Andika anu nyaksianana. Ceuk Juragan Subagja nyaritana leuleuy. Nya disim kaula teh moal dicangkalak nyaan ieu teh. Terus moal dihukum gantung di alun-alun. Ceuk Ki Darda. Moal teu pupugu ngahukum jalma ari can jelas kasalahanna mah. Tembal Juragan Subagja. Tapi jisim kaula dicuriga ku batur cenah disangka baladna ulun-ulun Rajapati. Ceuk Ki Darda. Ngandenge omongan Ki Darda sarupa kitu Juragan Subagja semungah huleng. Cing sok terangkeun. Kumaha pangna Andika dicuriga saengko jeung ulun-ulun Rajapati teh? Sanggeus dipaksa titah balaka sababaraha kali, akhirna Ki Darda medar kejadian harita. Cenah harita teh wayah peuting manehna keur ngarit cukut. Nah, ngarit make kudu wayah peuting. Ceuk Juragan Subagja megat kalima. Margi kuda kagungan Tuan Frederick teh tos biasanya tujukut wajah enjing. Ari sedengkeun enjing-enjing pisan teh. Tos tugas nyacaran saliara, tembal Ki Darda. Teruskeun. Ki Darda cacarita deui tah cenah sawaktu manehna keur ngarit. Tina kuta pabrik teh tinggara jeleng jalma dua barju hideung jeung beungeutna marake cadar.
Tapi sanajan sajorela ti sim kaula bisa ngajudi, yen anu saurang mah pasti awewe. Kacirina mah basa ngaliwat palebah lantera. Kalangkang palebah hariguna teh monyong. Nya kumaha we susu awewe. Da mun teu di baju mah pasti neuhner teh. Gas, teruskan. Palebah susu lain teh. Palebah basa Andika mireungeuh jalma dua teh. Ki Darda neruskeun caritaanana cenah ku sabab curigaan yen eta jalma jahat. Manehna teh ngukunti terencepan bari tetep ngagigiwing arit. Geus kitu tetela eta dua jalma teh ngeblesat ajleng-ajlengan. Ngobrol Tuan Frederick anu nuju ngobrol sareng Mama Abdul. Ukur sakolepat eta dua jalma teh ngakalakeun Tuan Frederick sareng Mama Abdul. Ngan aneh, ngabinasana teh sanes ku barang seukeut. Tapi ngebetikeun jari tengahna sababaraha kali ka sababaraha bagian awak, ceuk Ki Darda. Ki Darda nyebutkeun pas jeung eta kajadian datang Ki Saman anu purah ngurus dahareun. Ki Saman ge kabireungeuh nya mireungeuh siji sim kaula ngagigiwing arit. Manehna ruwasin jeung neuteub curiga ka jisim abdi. Atuh abdi teh lumpat sakalumpat lampet, ceuk Ki Darda. Ngadenge eta dongeng Juragan Subagja ngahulang sakedapan antara Ki Saman jeung Ki Darda sarua papada nyaksian Rajapati ngan aya nu beda. Basa harita Ki Saman diinterogasi manehna nyebutkeun ukur ningali jalma saurang anu dadeg pangadegna jiga awewe. Tapi cek pengakuan Ki Darda cikeneh cenah ngukuntit jalma dua jeung nu saurang mah jiga potongan awewe. Jigana sawaktu Ki Saman datang, baturan nu saurang mah geus ngablesat lumpat. Cek pamikir Juragan Subagja, tur sacara teh sadar geus manehna satuju kana ucapan Ki Darda yen ulon-ulon teh aya duaan awewe jeung lalaki. Geus moal salah. Eta jalma teh nya Nyi Suminar jeung Mat Sahib. Cek pikir Juragan Subagja. Jadi Andika teh ti kajadian eta langsung kabur ke tempat di tempat gawe maksud teh. Ki Darda unggeuk. Jisim kaula sieun, Ki Saman nuding jisim kaula kabaud kana Rajapati. Keur mah aya di dinya teh jisim kaula nuju ngagigiwing arit, ceuk Ki Darda. Juragan Subagja imut bisa jadi kitu cenah. Sabab apanan mimitina mah nu diguyurkeun teh layon korban anu duaan teh boborot ku getih. Ngan anu Juragan Subagja oge can paham naha basa Ki Saman diinterogasi teh manehna teh nyabit-nyabit yen harita di dinya aya Ki Darda. Ki Saman teu betus ka kaula yen harita di dinya aya Andika. Jadi sebenarnya Andika teh kudu kakaburan sabab teh bukti kabaud kana kejahatan, ceuk Juragan Subagja. Nuhun atuh. Jisim kaula tos goreng hate ka manehna. Tadina abdi nuding Ki Saman tos ngaguar-guar. Nya maksudna tos nguar-nguar yen Tuan Frederick sareng Mama Abdul teh tiwas di pencugu arit. Mangkaning pan abdi nu makal arit harita teh, ceuk Ki Darda. Pikeun kadua kalina Juragan Subagja seuri. Pan beja anu rame mah korban anu dua teh ditewak ku peso. Tapi jisim kaula tetep kabur. Margi sieun ku Marsose. Sumuhun. Sadinten samemeh kajadian pun Saman nerangkeun ka jisim kaula. Soal naon? Saur pun Saman cenah isuk pageto karanca bali bakal aya sabubuhan balad Marsose di Bandung. Seueurna 50 urang. Rek naon? Ieu dumasyar kana cariosan Tuan Frederick yen dirina tos ngarasa aya ancaman ti kelompok jalma jahat. Nya nyuhunkeun bantuan kekuatan Marsose pikeun yang kalakaraman. Tah, kitu sababna jisim kaula kabur. Dapan tadina asa kapitenah yen jisim kaula ngabalad sareng karaman, ceuk Ki Darda. Juragan Subagja ngahulang sakedapan tah ieu mah cenah informasi anyar. Kalsugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun,
Waluya Dongeng Sunda.